Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu salati safari, ari eta bab anu tetep dina martelakeun salat tingkah perjalanan, tingkah nyanyabaan. Ai kaifiyatis sholati fi hali safari min haitul qasri wal jam'i, nyaeta nyaritakeun tata carana salat dina tingkah perjalanan tina segi ngosor atawa ngajama. Ya juzu wenang naon qasru sholati ngosor kana salat, ngaringkes kana salat ar-rubaiyati anu bangsa 4 rakaat fis safari dina tingkah perjalanan atau wili anu panjang al jaizi tur anu ngawenangkeun. Salat anu boleh dikosor syarat pertama nyaeta kudu salat anu bangsa rubaiyah, salat anu bangsa 4 rakaat berarti lohor, asar, isya, maghrib menang dikosor. Teu maghrib mah tetep 3. Fi safari tawili tuluy tingkah perjalananana oge tatkala hayang ngosor mah kudu perjalanan anu tawil, perjalanan anu jauh mungguh fikih. Sabaraha perjalanan anu jauh mungguh fikih? Nyaeta 2 marhalah. Sabaraha 2 marhalah teh? Rupa-rupa aya anu 80 kilo, aya anu 84, aya anu 82. Ngan jumhur ulama nyarioskeun yen 2 marhalah teh nyaeta 118,8 kilo, 120 kilo eta. Kira-kira di mana ka mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Enggak pernah Jakarta. Aing Sukabumi. Sukabumi ya. Nya eta oge teu sajalan bolak-balik sih, bolak-balik PP. Ya Bandung Garut mung 20 kan. 60 anu Garut bolak-balik tes tiasa ya dari kosor. Jadi biasanya tadi 2 pamondokan gitu lah istilahnya. Nya 2 marhalah teh 2 pamondokan. Ando pamondokan teh sakumaha panginten gitu. Lebihna di jarak. Kurang lebih sakitu, Pak. Jumhurna ulama nyarioskeun, ulama fuqaha nya 120 km eta teh. Balik gitu. Al-jaizi barejeng perjalanan lagi anu dimenangkeun maksudna kumaha lain perjalanan maksiat. Sanes perjalanan maksiat gitu, Pak. Perjalanan niat ada ngerampogna teh jauh, tapi salat rampogna teh arek dikosor gitu teu meunang eta. Lantaran lain perjalanan anu diwenangkeun. Bisyarti ayak sida gambarna kalawan syarat yen neja sahal musafiru jalma anu nyanyabaan mahalan kana hiji tempat makluman anu dikanyahokeun. Syarat kosor selanjutnya nyaeta kahiji, berarti bisyarti kahiji nu bieu ukur gambaran hungkul. Syarat nu kahijina nyaeta perjalanana kudu perjalanan anu aya tujuanna. Contoh urang eudeuh ka Garut, urang eudeuh ka Sukabumi, eudeuh silaturahmi ka si anu. Eta perjalanan nu jelas. Beda jeung lamun kieu init-initan we. Init-initan ka mana we ieu mah? Neangan angin teh cari angin. Cari angin teh nepikeun ka Banten atawa nepi ka mana? Dawuh tujuan teh tuluy dina perjalanan eta urang eudeuh ngosor salat meunang teu meunang. Kulantaran naon tujuan anu pasti mahalan makluman tempat tujuan anu dikanyahokeun. Kecuali lamun orang keririt-iritana karek irit ka mana menang kabar atawa ujug hayang inget nyaba ka si anu eta mah geus meunang, eta mah geus perjalanan anu aya tujuan anu jelas. Wa ayanu ya anu kaduana kudu niat si musafir jalma anu nyanyabaan teh al qasra kana ngosor teh nya ngaringkes atawa ngaringkes salat anu bangsa 4 rakaat jadi 2 rakaat qasar teh. Kudu anu mana?
Ya can ya diterangkeun. Wa nuya jeung niat si musafir al qasra kana ngosor yakinan barina yakin niat ngosor ma takbiratul ihrami sartana takbiratul ihram tuh. Tuluy tatkala urang salat qasar wayahna tatkala dina niat kudu aya lafaz qasaran. Mana contoh urang ngosor salat lohor biasana usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati fardhu lillahi ta'ala atau imaman makmuman fardhu lillahi ta'ala. Jadi kumaha? Jadi usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran gitu hungkul. Tinu tadina arba'a raka'atin 4 rakaat jadi raka'ataini jadi 2 rakaat. 2 rakaat qasran karena dikosor. Aya kitu hungkul mun sunana mah niat abi salat lohor 2 rakaat dikosor fardu karena Allah gitu. Eta teh kudu tatkala urang ayana salat kosor dina niatna kudu aya kosoran. Fa inawal itmam aw utliqa atama atawa ye aduh aing kumahnya teu bisa ye niatna. Tapi urang apal gitu yen urang tatkala perjalanan tujuanna jelas leuwih ti 2 pamondokan urang meunang ngosor kumaha urang mah kumaha niatna si imam we menang tatkala urang ayeuna niat nyampurnakeun atawa niat kana salat anu sampurna menang eta walayak dia lain menang sah maksudna teh sah aya masalah menang teu menang namanya teu menang we da jelas urang ngosor panan ngan pedah tatkala ngamakmum tuluy urang teu apal niatna tah eta geus kacumponan kudu jadi imam gitu. Walayak tadia jeung ulah ngamakmum ieu si musafir biman kalawan musolli kalawan jalma anu salat yutimu anu nyampurnakeun ieu si jalma salat tahu kana salatna siman si jalma teh. Tuluy syarat anu katiluna teu meunang ngamakmum ka jalma anu salat anu salat naon atuh anu salat sampurna teh maksudna teh salat normal salat lohor 4 rakaat salat asar 4 rakaat teu meunang eta kumaha lamun ayeuna si makmumna ieu mah anu salat sampurna si imamna anu ngosor contoh urang keur salat kosor ujug-ujug di tukang aya nu nepak ka urang edeuk ngamakmum kumaha eta mah teu masalah da teu apaleun ngan tatkala urang edeuk ngosor salat tuluy berjamaah jeung jalma anu salatna sampurna salatna teu dikosor eta mah teu meunang nu meunang mah paling nya anu kosor jeung kosor deui karek meunang pahala berjamaah bari jeung sah. Wa in dhannahu musafiran atau bayana kaunuhu muhadditan au dha najasatin ba'da tabayyun itmami walau kana tidau bihi lahzatan walam yajlis ma'ahu ka'an naon jadi alasana fi akhiri ka'an adrakahu fi akhiri salatihi walau min nahwi subhin au sunnatin li an hatamatun pokoknya etanya teu meunang makmum ka jalma anu sampurna dina salatna anu nyampurnakeun dina salatna walayan tahya tuluy anu ka opatnya walayan tahya jeung ulah kaburu nepi ulah kaburu anggeus naon safaruhu perjalanana ieu si musafir perjalanan si musafir qabla tamami sholati dina memeh sampurnana salat tuluy syarat anu terakhir nyaeta tatkala urang ngosor salat kudu beres salatna samemeh nepi kana tempat tujuan ayeuna lamun tujuanna da moal leuwih ti 3 poe berarti bolak-balik urang masih keneh meunang ngosor salat kajaba lamun tina atawa tujuan anu mana tujuan eta teh urang edeuk mukim di dinya urang deuk masantren ka Sukabumi ilit ka Sukabumi tanggeus nepi ka Sukabumi macan geus teu bisa kosor deui da sabab urang geus nepi kana tempat tujuan anu mana deuk mukim di dinya gitu lamun keur ulin membeureun ulin ya nyanyabaan
memeh nepi ka imah teh kudu geus beres gitu. Jadi tatkala urang ngosor atau jama takhir heug kabur nepi ka imah teh jadi tah. Jadina naon kodo we lamun ayeuna jama takhir mah. Wa yantai safaru bi umri ahadima bulughum tadu safari min watanihi wa ilam yanwil iqamah fihi tuh. Seperti ayeuna balik deui ka imah sorangan sok sanajan urang teu niat ngamukim di dinya. Walam yadkhulu taniya bulughi mutadu safari mimakani akhiri ghairi watanihi. Atawa tempat anu dianjangan ku urang heug leuwih ti 3 poe maju ka 4 poe eta geus jadi mukim kasebutna geus teu meunang ngosor. Laisa faruhu bi mujarradi bulughihi bala budda min yatil iqamati ba'da bulughihi. Ta eta syarat kosora 4 anu kahiji kudu puguh tujuanana, anu kadua niat kosor dina takbiratul ihram, anu katilu teu meunang ngamakmum ka jalma anu nyampurnakeun salatna, anu kaopat kudu beres memeh nepi kana tujuan. Wa yajuzu jeung menang fis safari dina tingkahnya nyabaan al madhkuri anu geus disebutkeun naon jam'u taqdimi ngajama taqdim wa ta'khiri jeung jama takhir. Tabi mah ngabahas kosor, ayeuna rukhsah selanjutna nyaeta jama taqdim jeung jama takhir. Naon jama ngumpulkeun waktu salat kana sabadana atawa samemehna. Namun ayeuna dikumpulkeun kana waktu samemehna disebut jama taqdim. Lamun diabuskeun dikumpulkeun kana waktu salat kadua eta disebut jama takhir. Wa takhiru adzuhru baina dzuhri dina antarana salat zuhur lohor wal asri jeung salat asar. Wa bainal maghribi jeung antarana salat maghrib wal isya'i jeung salat isya. Faqat barina wungkul. Nah ngan katangtuan dina jama takdim jeung jama takhir mah ukur dina lohor asar, tuluy maghrib, isya, subuh teu meunang ayeuna dijamakeun jeung duha. Walikullin jeung eta tetep pikeun saban-saban hiji, pikeun sakur-sakur hiji minal jam aini tina dua ngajama, maksudna mah jama takdim jeung jama takhir. Surutun ari pirang-pirang syarat tah sarua dina jama takhir jeung jama takdim gaya katangtuan anu kudu terpenuhi. Fasyurutu jami takdimi mangka ari pirang-pirang syaratna jama takdim eta ayanu ya niat si jalma al jam'a kana ngajama fi sholati dina salat al ula anu pertama dina salat anu kahiji walau ma'as salami sok sanajan barina sok sanajan sartana salam. Ayanu yal jam'a fi sholatil ula walau ma'asalami sok sanajan sartana salam min hatina ieu salat ula. Anu kahiji kudu niat ngajama takdim. Sok sanajan niat ngajama na teh terjadi tatkala salam. Tatkala eudeuh salam poho ieu urang can diniatan ngajama takdim. Diniatan ieu urang salat keur salat jama takdim kumaha niatna jama takdim. Contoh ngajama takdim lohor kana jama takdim asar kana lohor kumaha niatna usolli fardol asri majmu'an ilaihi zuhru jam'a takdimin mustaqbilal kiblat arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati fardol lillahi ta'ala sunana niat abis salat asar bari dijamakeun kana lohor kalawan jama takdim kitu hungkul sah salatna. Niat abis salat asar barina dijamakeun kana lohor kalawan jama takdim. Eta mah kaituna mah sarua 4 rakaat madep ka kiblat ngamakmum atawa imam fardu karena Allah. 4 rakaat 2 salatan. 2
Dua salat. Kalau niatan. Mohon, ieu mah nuju ngabahas jamana. Itu rakaat ini Henteu, acan pan. Ya, ieu masih kere ngabahas jama, karek jama, sang jama kosor gitu. Ini zamana gitu zamana teh ada arba'atun rakaatan atau rakaatan ini. Arba'ah. Arba dan dua jama gitu ya. Nya, opat-opat. Jadi sholat sama opat. Nya, pani mana we ngabahas jamana. We ngabahas jamana pan, Pak. Kayak deui babna jama kosor, kayak jama kosor. Jadi 2 rakaat eta mah. Jama takdim. Ieu keur ngabahas jama takdim, berarti jama takdim teh narik salat asar kana waktu lohor atawa salat maghrib kana waktu Asar. salat isya kana waktu maghrib. Nah, gitu. Nu hiji kitu kudu aya niatan sok sanajan niatna teh terjadi tatkala bade salam. Tadi teh ya. Usolli fardol asri majmu'an ilaihi dzuhru jam'a taqdimin arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman fardol lillahi ta'ala. Segat nama kitu. Atawa ayeuna ngajama takdim salat isya. Kumaha? Usolli fardol isya'i majmu'an ilaihil maghribu jam'a taqdimin arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati fardol lillahi ta'ala tak kitu. Sing tulis hiji usolli fardhu asri Majmu'an ilaihi dzuhru itu jadi zuhri ilaihi zuhru arba'a rakaatin ilaihi zuhru jam'a taqdimin sarua ka ditu nama arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati fardhu lillahi ta'ala adaan Nah, tanya anu kahiji kudu aya niatan sok sanajan niatan terjadi tatkala salam. Ngan kekeh wal afdalu qarnuniyatil jam'i bitaharumil ula kekeh pang afdol namah nyaeta ngabarengkeun niatna teh barijeng niat salat tatkala takbiratul ihram pang alus-alus namangan sok sanajan teh dina takbiratul ihram niatan we yen urang teh keur ngajama takdim. Niatna terjadina di mana jama takdim mah berarti terjadina teh dina salat anu pertama. Mun ayeuna yang ngajama takdim salat lohor tah niatna teh dina salat ngajama takdim dina salat lohor niatna teh dina salat asar. Salat lohorna kumaha biasa niatna salatna niatna teh biasa usolli fardhu dzuhri barakati mustaqbil kiblati ngadina asarna usolli fardhol asri majmu'an ilaihi dzuhru arba'a rakaat ilaihi dzuhru jadi majmu'an barina dijamakeun ilaihi kana ieu salat naon jadi fa'il ari fa'il hukumna kudu rafa matakeun baca zuhru teu jadi mudhof ilaih eta udah kudu ngaji nahwu euy pokona bacana zuhru eta zuhri nya ayo maghribu eta anu kahijina kudu niat jama takdim wa ayu qadima jeung kudu ngaheulakeun wa ayu qadima jeung yen ngaheulakeun
henteu teu yuqadim tegeun wa yuqaddama jeung yen diheulakeun naon sahibatul waqti salat anu ngabogaan waktu wahya jeung ari ieu sahibah eta zuhru zuhur awil maghribu atawa maghrib dina jama takdim pek heulakeun salat anu ngabogaan eta waktu lamun urang ayeuna jama takdim lohor jeung asar heulakeun salat lohor sarua maghrib jeung isya diheulakeun salat maghrib heula terkudu gitu nya maksudna syarat mah berarti kudu syarat mah sahibal waqti jadi 8 rakaat itu masih kena 8 ada ieu mah karek jama apana jama mah soalna eueuh katangtuan kudu 118 kilo ukur 2 batasanna teh kahiji tatkala urang keluar tina naon atuh garis desa ya, orang keluar di desa Cangkuang ke desa Ciluncat eta geus bisa ngajama geus bisa ngajama di zaman baheula mah teu bisa make motor panan leumpang zaman baheula mah naon kayak beda di pembahasan atawa dina tempat anu eueuh patok desana kumaha urang geus keluar ti pemukiman penduduk oh berarti urang geus keluar atawa geus nepi kana tempat anu dimenangkeun ngajama salat gitu bentuk zaman baheula mah zaman yang lagi ada sarua sih lawan apa ilmu nama keluar ya timah dek ka Ciluncat dek naon dek museup teu pira museup ke rame gitu lah kumaha aya encan salat lohor dek jama takhir weh menang secara hukuman pasek ada naonan gitu teu alasan capek teu alasan kumaha panan salah satu ayana ruksoh dina salat perjalanan tatkala perjalanan teh naon ngaran perjalanan aya hadis Kanjeng Nabi ari perjalanan teh bentuk tina siksaan Allah ka urang patakan sakumaha geunahna urang di perjalanan keukeuh nepi ka imah mah nyarari awak teh nah bentuk tina siksa atau bentuk tina kafaroh urang boga dosa tuluy urang indit nyanyabaan tapi nyanyabaan teh nyanyabaan anu diniatan pagawean anu alus tadi nanya nyanyabaan eta teh bisa jadi kafaroh dosa urang matakan kulantaran eta siksa kulantaran eta capek tah di dia aya katangtuan di pangeran mangrupakeun rukso nyaeta kosor jeung jama eta teh kitu eta ngaheulakeun kana salat sahibul waqti anu ngabogaan waktu wa antakuna jeung jan kabuktian naon al mutaqaddimatu salat anu diheulakeun eta sahihatan anu soheh anu bener yakinan barina yakin kumaha maksudna salat sahihatan teh nyaeta salat dina kondisi anu normal lain salat anu fakiru tahuren urang teu bisa susuci atawa anu dawamul hadas teu kudu langsung hitut teh geuning atawa lain salat karena kutayamum nah urang teu bisa eta mah tatkala salat pertamana deuk dijama tuluy aya hal anu tadi kudu salat anu sampurna we maksudna kumaha nya ku cara wudu tuluy salat lagi salat anu waktu ieu gitu paham tah atawa mun jumaah teh mah jumaah anu mana eueuh alasan atawa jumaah anu eueuh permasalahan kieu paran salah satu syarat sahna jumaah teh diadegeun dina hiji tempat dina hiji daerah heug dina daerah eta teh ngadegeun 2 Jumatan bari jeung eueuh udur salah satu udurna naon pinuh teuing masjidna atawa boga pemahaman anu beda matakan ayeuna lamun hiji tempat aya masjid Persis contoh aya masjid NU aya masjid Muhammadiyah menang eta beda jumaahna menang tatkala alasanna seperti kitu beda pemahaman hungkul teu naon ngan lamun ayeuna sapamahaman tuluy masjid anu mimiti masih keneh kosong keneh heug ngadegeun Jumatan anu kadua eta salah sahijina teu sah eta teh salah sahijina teh contohna kieu urang keur jumaah init-initan ari biasana urang da jumaahan teh da di mana we urang sakadaekna gitu masjid anu tangtu deuk dijama tah meunang teu ngajamana wayahna eta mah teu meunang sabab tadi kitu jumaahna teh nya lain jumaah anu sahihah bari jeung yakin paham tak? Gambar tuh berarti saya keur ka gambar ya kaning tukang nyabaan
Saya Kalau misalkan ge cuk di hiji masjid eta teh ari ku masyarakat nama leuwih 40 mah ngan ari nepikeun ka masjid muda mah moal Tawang kayak di bab Jumaah, ieu mah bab kosore, bab jama. Aya kayak eta masalah Jumatan aya. Beres ieu. Maksudna salat sahihah, maksudna salat sahihahna. Enggak, salat normal ya pokoknya. Lain salat ku tayamum, lain salat anu langgeng hadas, lain salat anu eueuh dua alat susuci, tayamum henteu, wudu henteu. Salat normal gitu. Tah syaratna teh nyaeta salat anu diheulakeunna teh kudu salat anu normal bari jeung yakin. Karek sah anu kaduana. Anu kahijina tadi contoh biasa jumaahan di ditu di dieu teu tangtu heug ngosorkan heug ngajama kana jumaah kumaha eta teu jadi. Kulantaran tadi salat anu diheulakeunna teh lain salat anu sahihah bari jeung yakin. tadinya waktu kumpul yang tadi mah sholat anu masuk waktuna 1000 waktu tadi mah kudu ngalakuin Salat anu pertama anu yakin. salat anu ti heulana teh kudu salat anu sahihah secara yakin. Salat anu tatkala dina tingkah normal eta. Maksudna anu sunat misalkan. Tengah bahas sunat tadi sunat mah teu kudu dijama. Lain ieu lain ngajama sunat, ngodok sunat mah aya. Sunat mah teu bisa dijama. Salat sahihah. Pokokna salat teu normal. Salat gitu, nunggu waktu nunggu gerak. Lain. Berarti teu bisa Bentuk salatna duhur mah di poe Jumat berarti nya bisa. Hah? Bisa. Kan di kudu Jumatan lah. Tatkala Jumatan anu kumaha tadi pada Jumatan anu disebut teu sahihah teh nyaeta tatkala memang dina tempat eta teh ngadageun 2 Jumatan bari jeung eueuh alasan deui. Sagurang mah lah biasa kadang ka dieu, kadang masjid anu ieu. Tatkala urang nyabaan heug hayang ngajama salat Jumat eta jeung asar teu meunang. Kulantaran tina Jumatna oge geus jadi masalah gitu kecuali lamun ada ieu mah nu ieu memang urang biasa di masjid ieu tuluy aya masjid sajan anu ngabukakeun dengan alasan masjid ieu pinuh teuing. Kumaha meunang ngajamana meunang. Ayeuna jama takdim ieu lohor jeung jumaah jeung asar ngaheulakeun heula jumaah tuluy ayeuna asar meunang. Atawa kieu salat jumaah heula katakan urang teh geus niat geus indit urang teh indit-inditan jumaah di masjid anu ari ngajama lohorna di masjid nu sejen ngajama asarna di masjid nu sejen teh eta sarua teu meunang eta mangke sanggeut pautna jeung syarat anu dihareup geura wala yafsila tuh jeung ulah kapisah bainahuma di antarana ieu dua salat bainaha di antarana salat anu kahiji mutaqaddimah teh wa bainataniyati jeung salat anu kadua naon zamanun mangsa yasau anu cukup dina ieu zaman rakaataini kana salat 2 rakaat tuh. Tulis syarat selanjutna teh nyaeta ulah kapisah ku waktu anu memungkinkan urang salat 2 rakaat. Urang salat 2 rakaat sabaraha menit? Paling lila ge 3 menitnya. Katakan 3 menit lah, 3 menit. Salat Power Ranger. Tah antara salat pertama jeung salat anu dijama kadua eta teh ulah kapisah ku waktu anu 3 menit eta leuwih ti 3 menit. Leuwih we ti 3 menit batal ta jama takdimna. Jadi kumaha meureunan atunya engke we sampurnakeun salat nu kadua mah dina waktuna. Eta teh. Wa ayyaduma tuluy anu kasabrija? Kalima. Wa ayyaduma jeung anu kalimana yen langgeng naon as-safaru perjalanan hatta yahruma hingga takbiratul ihram ieu si jalma bitaniati kalawan salat anu kadua. Tuluy salat anu kaduana takbiratul ihram salat anu kaduana kudu masih aya dina tingkah perjalanan. Pokoknya mah memeh beres perjalanan urang kudu geus beres ngajama salat gitu.
lamun ayeuna meureunana mangkatkeun tah keur edeuk balikeun orang masih keneh boga katakan keur balikeun teh di perjalanan teh geus jam 2 edeuk tepi ka imah teh dipikir-pikir aduh aing mun balik ieu bakal sare lamun sare bakal hudang magrib mal ka bagian salat asar kumaha adeuk di jama we ngan wayahna memeh nepi ka imah teh eureun heula di masjid atau di mana tuluy jama eta jama takdimeun Sana lain nomornya berarti imah tempat mukim Tapi orang pernah ninggalinya nu jama takdim teh jama takdim pas geus beres asar ka duhur teh beda sap emang kudu kitu atau emang meureun bisi timbul fitnah atau naon meureun yang salat dua kudu teu apaleun gitu 8 rakaat 2 kali salam 2 sapu mah itu jadi misalkan jama takdim teh di dia ya ayeuna pas erek duhurna ngalengkah heula sasap gitu jadi ngalengkah ka nusap anu hareupna deui untuk emang didinya ke di nusa tempat eta teu naon maksudna tempatnya di beda masjid sama masjid kene urang mah eta mah meureunana ngamalkeun meureunana yen tempat sujud teh bakal jadi saksi matakan lamun loba tempat sujudna nya loba saksina eta doang eta tuh soalnya pan sok aya nu kitu nu ngamalkeun sakatikali tah salat sunat aya nu kita mencela-mencele gini aya anu istiqomah di dinya we nya aya anu istiqomah aya riwayatna anu mencela-mencele kitu aya riwayatna kitu eta tuh jadi syarat atau kumaha teh yang kadang-kadang pun kami sepuh mah tiap juru di bumi teh nya jangan salah oh nya gitu jadi tiap juru soalnya pan ari masjid secara hadis mah tempat sujud ya sakur-sakur tempat sujud oh berarti eta disebutna masjid sakur-sakur tempat sujud depan ari masjid secara fikih mah nya hiji tempat anu mana di dinya teh keur dipake ibadah salat umat Islam teu bisa dipake nu saja nu pikeun ka ngomongkeun perkara dunia di dinya teh pan bakal disiksa geuningan nu dicapluk kunaon teh buaya nanti sejauh akro tuluy lamun transaksi di jero masjid teu saha transaksina bakat kunaon bakat ku mulia aya tempat sujud kari-kari dipake masalah dunia pake dagang pake COD nah eta syarat jama takdim nu kahiji kudu niat jama dina salat anu pertama sok sanajan dina salam anu kadua ngaheulakeun sahibul waqti salat anu ngabogaan waktuna anu katilu kudu salat anu pertama dilakukeun kudu salat anu sahihah secara yakin lain salat anu rukshoh deui wa la yafsila bainaha wa bainataniya zamanun tuluy ulah kapisah antara salat pertama jeung salat jama kadua ku hiji waktu anu memungkinkan salat 2 rakaat wa ayyadu masafaru tuluy kudu masih tetap dina status kamusafiran sehingga beres salat anu kadua eta syarat jama takdim wali jami takhiri jeung eta tetep pikeun jama takhir syartoni ari 2 syarat aya nama jama takhirna jama takhir aya 2 syarat faqat badina wungkul aya nu ya anu kahijina yen niat si jalma al jam'a kana ngajama qabla khuruji waqti zuhri dina memeh keluar waktu zuhur awil maghribi atawa waktu maghrib anu pertamana kudu aya niat dina salat anu pertama niat kana ngajama takhir kumaha niatna contoh nawaitu takhirul maghribi ilal isya'i li ajma'a bainahuma segatna teh niat abi ngajama salat maghrib kana waktu salat isya kulantaran edeuk ngajama Sunda nama niat abi ngajama maghrib kana isya we kitu unggul ge jadi kan bahasa segatna gitu nawaitu takhirul maghribi ilal isya'i li ajma'a bainahuma kudu eta kumaha lamun urang ayeuna teu niat dina waktu pertama tapi engke ngalaksanakeun jama takhir
tatkala kitu teu meunang teu sah ngajamakna baliklah kudu salat qada lamun keukeuh ayeuna dilaksanakeun meunang dosa teu jadi salatna kananya tadi teh biqadri sauha tamatun aw maqsudatun in arada qasraha fa in kanal baqi minal waqti qadrun la yaswa aso wa sarat qada'u ma lam yuqa minha raqatan atawa ayeuna niatna teh karek ingat tatkala ngong adan mun ayeuna urang ieu ngajama takhir magrib jeung isya ngong adan isya karek ingat aing teh eudeuh ngajama tapi sandi niatan jama takhirna kumaha dosa tatkala ngalakukeunana sah eta mah la yasuha aso wasorot qadaan tuh tapi lamun ayeuna niatna teh dina tempat anu geus teu memungkinkan urang niat dina salat anu pertama nah eta mah teu bisa teu sah baikna jadi qada ciga nu tadi teh pohon niat ari geus eudeuh ngalaksanakeun geus jam 8 gitu urang teh eudeuh ka jam takhir eta mah teu meunang ngajama jadi nanti jadi qada malam yuqa min haraqatan au aktaro fi waqtiha wa ila fadau ma'al hurmati in kana amidan aliman balikta tatkala urang ayeuna salat ngajama bari jeung tadi teh urang teu make niat atawa poho salat teh dina kaayaan salat anu diharamkeun in kana amidan aliman lamun urang neja bari jeung apal kana hukumna fa in kana jahilan aw sahyan kumaha lamun poho atawa bodoh ta apal kana ilmuna faqada bila itsmin maka hukumna tetap jadi salat qada tapi teu nanggung kana dosa salatna jadi salat qada we tatkala urang ayeuna poho atawa ta apal urang mah ta apal di bab-baban jama takhir mah ngan urang ieu kudu teu salat tadi cek katakan atuh nu mawa jarah atawa naon teh jama takhir karek kitu ya aing teu apal jama takhir kumaha nuturkeun we teu salat lohor atawa teu salat magrib kumaha geus sekodoan jadina haruah itu niat nama niat abi salat lohor bari jeung dijamak takhir kana dijamakeun kana asar kalawan jamak takhir fardhu lillahi taala pedah tadi mah ilaihil asru panan lamun jamak takdimah lamun jamak takhir mah bil asri majmu'an bil asri bedana teh ilaihi jeung bi niat abis salat lohor dijamakeun kana salat asar kalawan jamak takhir sarua ka ditu nama mustaqbilal kiblati yang nanti di waktu iraha gitu misalnya jamak takhir fardu rek narik tim duhur ka lohor gitu kan duhur kalhor duhur ka asar gitu kan asar niatnya di waktu duhur eta atau di waktu asarna gitu niat naonna niatnya niat anu dia niat ieu mah kudu dina salat pertama tatkala urang deuk ngajamak takhir apirman ya di perjalanan ngong adan magrib aduh aing keur di perjalanan kagok ieu eudeuh eureun ge geus lah eudeuh ngajama magrib kana isya wayahna tatkala eudeuh ngajama takhir berarti nya narik salat magrib kana waktu nu kadua nyata salat isya kudu niat ngajama dina salat dina waktu nu pertama segata tadi abdi niat ngajama salat magrib kana salat isya heup sakitu tah engke tatkala prungna ya salatna ngajam berarti ngajam lain ngazam niat niat eta teh niat kudu aya niat syarat jamak takhir mah berbeda jeung jamak takdim teu kudu kitu kewe niat teh dina takbiratul ihram mungkur jamak takhir mah eta syarat pertama teh kudu aya niat dina waktu pertama soalnya tadi lamun urang teu make niat atau memang teu nyaho atawa poho jadi nanti salat qada mungkin nanti lain salat jama tapi lamun gampang lah teu bisa make poho mending qada we puguh dan salat hadir harus lamun teu apal mah salat hadir teh nya salat normal oh salat
tatkala memang waktuna memungkinkan di perjalanan, tapi ada mungkin gitu orang sholat normal. Berarti 2 kali niatnya ya. Kayak pas praktek ngalakuin. Anu kahiji mah niat ngajama, anu kadua mah niat sholat bari ngajama. Tuluy wa ayyadu mah jeung yen ngalanggengkeun. Oh, wa ayyadu mah jeung yen langgeng naon asafaru perjalanan hatta yusolya sehingga salat ieu si musafir si jalma anu di perjalanan ataniata kana salat nu kadua kula hanya sakabehna. Tuluy syarat nu kaduana teh salat kadua kudu geus beres samemeh urang nepi ka imah atau nepi ka tujuan anu di mana urang deuk mukim. Nya salatna terjadi dina perjalanan. Nyata jama takhir mah ukur 2 eta teh. Berarti lamun jama takhir mah niatna teh dina waktu anu kadua, lamun jama takdimah niatna teh dina waktu salat nu kahiji. Salat nu kahiji. Salat anu kaduana normal niatna. Mun salat nu kahijina dina jama takhir sarua normal. Tah, mun ayeuna urang jama takhir, magrib jeung isya, mana engke anu kudu diheulakeun isana heula. Lamun jama takhir. Jama takdim mah jelas komo lohor jeung asar, berarti lohorna heula. Lamun dina waktu asar, asarna heula karek lohorna. Atawa lah geus nya ieu jam kosor jeung jama, jadi kosor jeung jama teh dipisah. Atawa ieu urang hayang dikosor jeung jama meunang-meunang. Ayeuna ieu urang perjalanan 120 km. Berarti mah syaratnya eta ieu. Syaratnya syarat kosor anu tadi syarat kosor dari syarat jama mah ukur kaluar ti hiji daerah anu beda. Tuluy lamun jama takhir kudu niat ngajama dina salat anu mimiti. Tuluy ieu sesana mah nu bieu nu dicaritakeun. Kumaha hukumna ngaruksoh? Hukumna ngaruksoh jang seseorang anu mengingkari karena aya naruksoh dina agama Islam hukumna deket-deket kawajib sunat muakad kudu sunat anu kudu naon ruksoh sakirana masih keneh mampu hadir mah mending keneh salat normal weh jaga di perjalanan hukumna kudu tak jalma anu kitu ngosor jeung ngajama. Tapi jang jalma anu biasa menyepelekan, wah aing mah pangkeneh di perjalanan atau kumaha heug memang perjalanan eta teh waktuna teh memungkinkan, contoh orang anu mawa motorna atau orang anu boga acarana sehingga nu ngatur waktuna teh urang tah eta mah lebih baik salat dina waktuna eta mah. Salat udah jomana mah loba masjid eta di jalan. Jadi gambaran atuh geunaheun kieu mah jang salat anu perjalanan jauh naik kereta cara ke Kediri ka mana pan lila eta teu bisa kareta ngadaguan urang. Pesawat. Salat terus tinggalin. Pesawat ya. Niatna kumaha lamun jama kosor, contoh ngajama salat lohor kana asar. Sol niat abi salat duhur dijamakeun kana salat asar kalawan jama takdim takhir berarti kalawan jama takhir 2 rakaat barina kosor tambahan gitu 2 rakaat barina kosor fadul lillahi taala. Cenah tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Oke, tuliskeun. Ugo dina lafaz mun kosor mah geus gampang tadinya tina anu 4 rakaat ganti ku 2 rakaat beres nyebutkeun 2 rakaat kali tambahan kosor imaman atau makmuman lillahi taala. Lamun jama takdim tadi nawait usolli fardhu dhuhri majmu'an ilaihil asru arba'a rakaatin mustaqbil qiblati fardhu lillahi taala. Lamun jamana jama takhir usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri
jam atakhirin arba rakaatin mustaqbil kiblati fardhu lillahi ta'ala. Lamun jama qasar usolli fardhu dzuhri jama qasar takdim. Usolli fardhu dzuhri majmu'an ilaihil asru rakaataini qasran mustaqbil kiblati fardhu lillahi ta'ala. Jama qasar takhir usolli fardhu dzuhri majmu'an bil asri rakaataini jam atakhirin rakaataini qasran mustaqbil kiblati fardhu lillahi ta'ala. Anyang geus saya Itu jadi 2 rakaat. nya Sunda we ku Sunda ge. Nya pokona mah tatkala qasar jadi 2 rakaat, tatkala henteu mah berarti geus. Ku Sunda oge da. Urang mah mawa anu tadi we. Tatkala ayeuna imam memang imam kesnita, tuluy memang urang salatna bareng jeung imam, geus jadi jama atawa qasar teh sok sanajan niatna teh dipake tadi. Ngan dosa dasana naon? Bukan saat apal ilmuna. Heuh eta meureunnan resikona jadi jalma nu taklid teh meureun. Teu bisa dilepaskeun eta. Turut mundingnya. Turut munding doang. Lebih halus ya. Boleh hafal. Sok aya tuh pertanyaan dina jama jeung qasar. Paham tuh praktekna euy? Pahamnya? Maksudnya syaratnya teh minimal 80 gitu kan? Qasar. Nah, atau perlu 80 heula. Sedangkan misalkan kieu ada teh perjalanan praktek 45 gitu kan. Kayak ulihna kan berarti tambah deui 45 bisa 40 misalkan. Terus si tujuan teh di kilometer 45 teh di qasar gitu bisa ada kan gitu. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Tatkala apa tadi matakan syarat pertama teh nya tujuan teh kudu tujuan nu jelas. Kudu tujuan nu jelas. Kalau kami can nepi ka tujuan kami gitu nya. Dari zaman baheula mah pan hayang nincak kana 120 km teh kudu sabaraha ya budana? Kilo poe. Teu cara ayeuna kana motor, zaman baheula mah leumpang. Tamatakan bentukna teh bahasana teh 2 pamondokan. Zaman baheula mah 2 pamondokan. Besar rakaat Qasar mah jadi 2, anu tadina 4, anu 3 mah anggar. Lamun jamaah mah nya normal, pedah waktu anu kahiji ditarik kana kadua atau anu waktu nu kadua ditarik kana waktu kahiji. Qasar eta pas 2 salam heula atau Nya atuh aku kudu misah salatna. bisa salatna. Nya. Tapi teu niat deui gitu. Teu niat deui. Teu niat deui. Teu niat deui. Langsung takbiratul ihram. Nu kaduaan. Oh, maksudnya teh lain. Ai niat mah niat, ngan pedah teu niat panjang cara nu mimiti. Tadi. Jadi ukur menaira salat nu pertama tadi nu rada panjang, anu kaduana mun jama takdim qasar. Usolli fardhol asri rakaataini qasron fardhol lillahi ta'ala hub kan sakitu. Berarti nu mimiti nu panjangnya. Mimiti mah kudu panjang. Berarti mun qasar mah maghrib heula isya heula maksudnya. Naon? Mun qasar Ai lamun qasar nya teu kudu atuh. kudu langsung Dua qasar gitu. Langsung qasar. Ngantat kala jama qasar tah. nya jama qasar. Lamun jama qasar mah nya jama takdim berarti nya narik asar kana lohor. Maghrib jeung isya mana teh? Maghrib jeung isya. Maghrib jeung isya sarua jama qasar. Nah, eta teh jama qasar takhir. Nah, eta Narik maghrib kana waktu isya bari jeung di qasar ya. Ngalakukeun salat isya heula 2 rakaat, tulis salat maghrib 3 rakaat. Niatna nu tadi niat salat isana berarti usolli fardhol isya'i majmu'an bil maghribi rakaataini jam atakhirin rakaataini qasron mustaqbilal kiblati fardhol lillahi ta'ala. Niat nu kahiji itu Niat maghribna kumaha normal eta dawuh qasaran kan anggar 3. berarti nu isya mah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat kulantaran di qasar. Bisi umroh Lain. Aja kami. Paham teh ya? Qasar jeung Jawa. Tapi kagamar teu kagamar. Nya sok eta malah PR lah, apalkeun syukur-syukur kapalkeun teu kapalkeun ge make bahasa Sunda ge sah da.
Tapi dina praktekna ka paham berarti. Paham. Salohnya ka paham. Dina praktekna. Ada persyaratan dulu Dan ya. niat kumpul. Terus saya gitu, jama takhir oh berarti kudu aya niat ngajama dina salat pertama. Eta hungkul nu kadang poho mah gitu. Tadi dina jama takdim mah teu kudu niat takbiratul ihram niat nama. Dina kosor ya dina niatna Niatna sama menit ya pasti mau kaburu ya. Lah di jalan. niat teh di imah, Heeh. niat di imah. Niat pertama kan. Jadi kat kalau orang ayeuna Berarti lamun di perjalanan oke misalkan pas ada bisa tapi di oke ke tempat tujuan teh nya. Sedangkan belok kiri kanan teh kayak masjid misalkan. Pas nepi ka itu bisa misalkan nepi na teh. Berarti si maghrib teh bisa niatan di jalan oke gitu. keur ngadan magrib Gitu. nya gitu. Nyatakan begitu mah. Ya mah di jalan. Di 2 kali niat. Nah, Ya kan di maksudnya di jalan oke, kayak pas waktu di sakit niat tadi kan. oh, pas praktek. Ya paham. Jadi fahami mah nya aya niat ngajama, Ya kayak gitu. aya niat Salat aya niat dina takbiratul ihram kana ngajama gitu atuh bahasana teh. Pertama kan pas di tujuan tempat berarti gitu. Tah terjadina di mana nu dua niat gitu terjadina teh dina jama jama takhir. Akhir. Berarti ngarti teh eta. Ya, paham eta nama. Jama Cuma takdim eta jeung niat kosor. Tadi kan misalkan di jalan bisa tuh gitu. Eta teu paham. Nya teh kudu di jalan kudu di jalan. Keur di imah ge sah. Contoh ye urang indit-inditan nyanyobaan. Niat ngajama urang teh da deuk hoream salat deuk naon ieu mah dikasarkeun oge di masjid non dipasekeun. Deuk perjalanan di imah ngong adan lohor. Deuk kacai hoream aing geus dangdan atau kumaha. Urang mah deuk ngajama takhir we. Niat teh urang teh engke di perjalanan di pertengahan perjalanan meureun ngong adan asar atau jam 4 jam 5. Kumaha eta menang. Dan geus tadi kacumponan niat ngajama dina salat anu pertama dina waktu salat pertama. Berarti pas tiba tujuan lah pohon niat eta nya. Misalkan nyapan parkir kan tadi teh lah pohon niat nu parkir eta berarti gitu. Itu ari masalah pohon nama. Lamun eudeuh salat namanya terjadi niatna dina takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Agak sakit. Siap. Ada nu asli dan kami sama misalnya ini. Maksimalna ruksoh ieu terjadina teh 3 poe nya. 3 poe. Amma idza lam yanwil iqamata bihi qabla bulughihi fala yantahi safaruhu bimujarradi bulughihi bala budda min niyatil iqamati ba'da bulughihi. Wa ya makitun mustaqillun arba'ata ayamin sihahin talituha ayyukima fi makanin arba'atin. Yatawaqqa'u fi kulli waqti qada fi kulli waqtin qada aha fa in kana yatawaqqa'u in qida'u hajatihi kulla waqtin wa fi azmihi annaha mata qadaita raja'a matalan walam yanwi iqamata qasrin tamaniyata asyra yauman sihahan la ghairu min dalikan tidarurih lirikabi safinati rabi'uha niyatur ruju'i wa huwa mamakata ila watani muttaqon au ila ghairi watani li ghairi hajatin fayakunu hadza safaru jadidan fa in kana tawilan tarakhasa wa illa safaruhul awwalu qadin taha bihadhihi niyati bimana annahu laisa lahu qasrun wala jam'un madama fi hadzal mahallil ladzi nawaruju'u wa malau nawaruju ila ghairi watanihi li hajatin fala yantai safaruhu bihadan niyati falahu tarakhusu fi hadzal makani malam yanqati safaru bi syai'in mimma taqaddama. Aw li ghairi watanin li ghairi hajatin in qata'a safaruhu wa in kana taradu fi ruju' ila ghairi watanin li hajatin lam yanqati safaruhu.
berarti kumaha kasus ye supir bus contoh. Huk supir nanti supir Kediri Bandung. Bener unggal poe bolak-balik nanti mah unggal poe di kosor di jamaah salatna. Atawa unggal Jumaah teu kudu salat Jumaah eta kumaha? Ieu. Jang seseorang anu pulang pergi teh memang geus menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaannya ada lantaran supir, pagawean, ini ka Kediri, balik di ka Bandung. Meureunnan geus leuwih nya teh 120 km. Tah apakah jang jelema anu biasa bolak-balik eta meunang ngajama atawa ngosor teu meunang? Kulantaran naon eta mah indit jeung balikna teh dina tempat anu memang manehanana biasa bolak-balik nya geus jadi pagawean gitu. Eta mah teu meunang. Jumaahna kumaha hukumna masih keneh wajib yang manehanana mah. Atawa pagawean, orang boga pagawean di Bandung. Gua kantor nanti di Bandung bolak-balik meureun Bandung lumayan jauhnya, geus meunang ngajama meureun. Nah, apakah tiap unggal indit jeung balik urang meunang ngajama? Henteu eta. Soalna tadi teh tempat anu urang geus biasa bolak-balik di dinya geus terbiasa. Salat Jumatna jadi wajib. Salat Jumatna disaruakeun jeung jalma nu ngamukim. Jadi si penumpang wayahna mun arek kumpul ge kudu tungan heula. Nya. Jumaan di mana we Jumaan? Nya, Jumaahan. Teuing ari katanya anu teh berlaku. Zaman baheula mah asa adereun heula nian angkot ge mun Jumaah teh. Oh, ngomong biasa. Heuh, ayeuna gitu da baheula mah asa jempling. Aya eureun baheula. Harua beus oge kita, aya mah eueuh. Kan justru emang udah gak sepi. Karena memang tujuh mahar, teman-teman Jumaah. Dia postat yang apa kan no? Kena hukum itu kieunya di masjid kieu dengan terus terang. Namun sebenarnya teh teh. Kangen gitu kan. Nah, kikian teh naon sebenarnya? Pas itu naon sebenarnya teh. Tasbek bisa tasbek. Kena hukum teh gitu kan. Makruh ya awal nama hukum kitu mah. Jadi aya panyegah ti Kangjeng Nabi, urang ulah kikieuan. Ting naon ngawariskan naon kan salah satuna ulah kieu. Tapi da lain di Masjid Unggulnya. Lain di Masjid Unggul eta lain di Masjid Unggul. Ya teh. Ting naon alasan nama teu apal urang oge. Itu kebiasaan kan. Secara gede kan. Justru jadi cager cenah jadi babari cangkeul deui tuluy kikituan deui. Nya tuh kebiasaan. Lamun anu kieu mah tah anu kieu mah urang teuing riwayat teman pernah harita dicarekan ku Habib kieu teh cenah pagawean iblis mah memikir teh bari kieu orang Islam mah kudu kumaha orang Islam mah kieu lah mikirna teh ieu mah ngabahasnya trekeuna ngabahas posisi leungeunna ngabahas posisi leungeunna Emang kita dia apa? Ya, oke subuh gitu nya. Masuk sok teh dengan kieu ada praktis. Tapi orang balik kieu katingalna cegah pananyaan nih. Nyata teh kieu atuh kumaha kieu atau kumaha penting ulah kieu. Oh, Iya masa? Ada cek poster 5 apa yang ngawariskan dulu sebenarnya. Eta teh Mun bari ngopi kumaha sih Mas? Mun bakal kopi jemaah. ada temenang atuh nyatu. Padahal Nutrisari di pabrik mah agusul. ada posisi khutbah kajing khutbah kadua teh panan sarua jeung urang dina jero salat. Sarua jeung dina jero salat. Paling ngopi gitu, paling ngarokok. Ngatosan ceramah gitu. Pernahnya Di pabrik. Ulah. Emang seueur gitu. Ulah. Iya we ngarokok. Ngopi. Bang bari masuk. Lamun nanyakeun sah jeung teu jumatana, sah jumatana mah. Tatkala ceramah dari ceramah mah lain khutbah kaji kadua. Ceramah mah biasana ceramahna 15 menit, khutbah nama 5 menit, khutbah kaji yang kadua. Khutbahna teh make bahasa Arab geuningan. Tuluy nangtung, tuluy anu paeuhanna si taqullah qatu qatihan eta geuningan si eta teh. Ta eta abus kana khutbah kadua
Talamun dina antara kahiji jeung kadua aya udud, aya ngopi, eta mah teu meunang berarti. Da kulantaran geus abus kana khutbah. Kajaba lamun masih kena ceramah, huglila ceramahna teh meh teu ngopi heula. Ulah gitu. Ulah lah tuh nih piraanan setengah jam. Oh, meureun nu Jumatan saja. Terus ceramah. Da kusuh aya nu teu lila we teu Jumatan. Sok di sini rane. Gitu. Tuh, mesti kena saja Jumahan. Kita ngomongkeun makan sambil kabar. Rumah perlu ke gawe. Ya. Ngetokan buku tuh menang di masjid. Buat Jumatan. Facebook ya ulah. Kenapa? Kan kulinis tadi. Iya, aneh-aneh untuk Aya. Dari pabrik. Emang aya. Nah, di mana-mana artinya. Nah, di mana-mana kan tuh di pabrik. Lagi dari pikul. Aing nyanyi. Kami masuk bareng. Loh, bercanda ngaji ya. Apa wae. Ayo mana teh mesen langsung gimana. Jadi enggak ngerti pas sholat teh. Jadi si wong apa teh masuk pula. Jadi si Batagor ya. Asli. Nomor sholat manfaat waktu teh apa? Istirahatnya jadi sakirin ya. Tuang mana sih udah berjualan. Jadi akbari nada dari Udah, yang dia barang mulai Jumatan. Dan paling ngaliwat. Terus aya nu datang-datang mari mana coba kan ini. Sudah sama anak di warung ada tulisannya. Masih banyak. Model Jumatan ge dia tuh masjid. Ayo sholat tadi harus ke masjid. Imam banget itu. Absen. Kalau ganti mah. Kan teh masjid kan. Apa yang nanti Teras ada teras nanti dia harus ke masjid nah kayak tadi. Nopi. Si ibu iya nanti makmum nanti dia harus ke imam. Ya nu di mobil bom. Asli. Era mah apa hukumna lah gitu. Tapi tadi model di eta apa aja di Mekah gitu kan. Di Mobil bom. di Ka'bah nya di Masjid Haram. Kan Ka'bah di tengah. Kadang lamun eta mah sok dikosongkeun ka Ka'bah teh pas jajaran imam nama. Kadang-kadang mah henteu kan. Pinu asa ieu Ka'bah teh imam di dieu. Di jero. Oh, katang kamari geus pada. Kamari bawa berjamaahnya. Jemaahnya. Kamari anu ulah ngosongkeun anu sakira-kira bisa dipakai 2 barisa. Itu mah teh dikosongkeun. Jauh pisan mana. Tapi kan dikosongkeun. Kadang teh jadi kan mun jajaran pas imam belah dieu ieu Ka'bah. Itu ngulingnya non si jelema teh jamaah teh. Nah, kadang-kadang kosongkeun pas jajaran imam. Kadang-kadang mah teu dikosongkeun. Berarti eta si makmum hareupeun imam gitu. Anu jadi ukuran mah dampal suku ya. Dampal suku jeung ramo imam. Jauh atuh geus sidik jauh. Masih kan imam mah dinu apa? Dina anu iukna, ai si makmum mah dinu iukna dihareup hareupeun Ka'bah bisa. Jadi imam di Masjidil Haram teu di pas Ka'bah gitu. Teh mun imam Maliki mah kitu kan bisa. Ngaji kan terus aja. Tuh. Nah, Iya di Ka'bah ya. nah, Di Ka'bah. Imam dah. saya imam Ka'bah. Bukan lapangan. Ieu teh kan jamaah hungkul lah. Tah imam ada di dieu. Kan eta anu nah sakelilingna ieu imam ieu tawaf. Ya, imam tawafna di dieu, tawaf di dieu. Pas eta kan deureutnya pas berjamaah. Tah imam di dieu. Imam di dieu kadang-kadang teh sudah kosongkeun ieu teh. Heeh. Sakieu pas jajaran imam. Ieu mah nya sakieu mah ayaan kabeh panjang hareupna ka mana teh aya ka di ditu mah. Nya. Kadang-kadang si ieu teh kabeh di dieu imam gitu kan. Saya ditanya. Biasanya mah lamun nuju tawaf mah, lamun nuju imam mah tawaf dia. Emang tiap salat berjamaah ge Oh, liren tawaf kan.
Jadi imam teh di tukang makmum gitu. Iya, ini makmum dia. Dia ngomong dia sakuring saya. Tadi Ka'bah. Tuh jadi ya, tuh jadi teuing tahan lamun secara kamari mah tuh jadi jamaah si makmumna tatkala niat berjamaah mah. Ngomong berjamaah teh gitu supaya Tapi dari ayah Bima malah dulu apa namanya si imam di pintu payung pintu iya kan pintu abah di pengpayung Mas Haji, Bang. iya Ayah Bima tukang imam teh di kuriling di kuil ku pagar Tahun sabaraha? tali Tahun sabaraha apa aja? tahun 2012 kita banyak konten TikTok yang sebenarnya imam Masjid Haram di mana ternyata tadi dia tapi kemarin ada di mana imam posisinya dan imam tuh kan nyanak gitu yang misalnya tidak askar nah speaker ini para kamu Lampung itu itu Bami di Madinah, imamnya di luhur di Madinah mah. Ya, di Madinah mah kubu gitu nya di Madinah mah apa ya Mas secara Ka'bah modeling dia maksudnya nu salat modeling kieu nya. Kan modeling pun teh. Ieu modeling, ieu nu outdoor, tah ieu nu indoorna. Nah, jadi si momen di nu indoor di dieu. Kadang-kadang lamun pernah hiji sakali berjamaah itu dikosongkeun pacaran. Apa itu ternyata eta teh payunan imam, tapi kadang-kadang mah pinu. Dia lamun salat teh. Oh, tapi dikosongkan pas imam nama. Kadang-kadang ayat pernah dikosongkan, tapi kebanyakan mah gitu. Ini jadi imam teh itu kan. Iya kemarin wa alai atau qadama alaihi ulah ngamilaan kasih imam dina tempatna maksudna ulah hareupeun imam. Ayo makan biaya ta'akhara anhu tuh ku cara ayeuna hareup teuing ngaleuwihan kana tempatna si imam jadi orang salat hareupeun si imam tapi tujuan ngamakmum ayu sawihi atawa nyaruaan sajajar pisan jeung si imam fima tamada alaihi yakinan bari jeung posisina teh memang yakin urang nyaruaan atawa ngaheulaan si imam fa in taqaddama alaihi fi atna'i sholati batalat lamun terjadi teh di tengah-tengah salat maghrib rakaat kadua urang yuk posisi teh nying hareup ngaleuwihan si imam tempatna atau jadi sajajar batalat salatna jadi batal au inda taharumi atau agar takbiratul ihram lam tan akid teu jadi sah teu sah salatna takbiratul ihram imam takbiratul ihram urang ieu takbiratul ihram nah geuningan aing teh hareupeun imam atawa geuningan aing teh sajajar Pertanyaan Aap nu maksudna makmum. oh imamna tukangan makmum. tuluy pengecualian di dieu illa fi sholati syiddatil khaufi kecuali dina salat syiddatil khauf. Salat syiddatil khauf teh kumaha? Salat tatkala keur perang. Eta mah teu masalah kulantaran naon? Lil udri kulantaran sabab aya udur. Tadi di mu udur na teh bentukna teh ukur keur salat teh ke perang hungkul. Tuh imam teh di belakang arah rukun yamani. Karena mau posisi modeling kieu. Nah, ieu mah dikosongkeun. Nah, ieu mah dikosongkeun. Ya dia berarti imamnya. Namun kadang-kadang namun di kieukeun sadaya naon berarti si imam teh geus dipicukan. Tapi pan Jumaah panghareupeuna dawuh imam dihareup ka askaran dihareup deket ieu teh deket Ka'bah teh. Da sirikan imam mah di belakang. Di belakang ieu. Da ka dia arah rukun yamani. Tadi nang kieu lah mun dia mah di dia imam teh posisina Di masjidnya. nya di indoorna lah gitu. Emang mun posisina di Makkah kan emang malikna nya penting yang hareup kieu Ketika gitu. Ka'bah Kan urang aya kawetan aya kieu. Meureunna nu dicanak di kana meureunna meureun gitu nya dinu saha kabeh madhab eta pan ieu Tong meureun sia teh ilmu mah. heeh cek urang gitu nya. Iya di NU online gitu nya. Mana cik baca ibaratna. Ada Google oke NU online yang Wahabi. Besok buka. Di mana posisi imam? Berarti yang di cuk pengertian imam dalam Islam, pemimpin atau umat Islam baik dalam sholat maupun dalam komunitas Islam secara umum. Berarti imam nanti di bawah nanti dikumpulkan nanti imam iya kan yang memimpin sholat gitu maksudnya. Itu maksudnya. Paham tuluy. Nah, yang memimpin waktu sholat eta, sedangkan kan namun di Mekah mah namun
taruh contohnya madhab Imam Syafi'i pan kalau itu mulai muhrim batal. Heeh. Nah, berenang diganti madhab Eka gitu maksudnya teh. Misalkan taruh saja apa kumaha. Kaharti lamun ya memang kaharti lamun ya eta mah masing-masing itu berjamaah di payun. Aduh, boga nyeran 27. Tapi berjamaah. Berjamaah saya dapora tiap adan langsung pokoknya mah mun di rumah jadi sampai adan ya sampai adan saja sampai adan teh siap-siap atuh Pak jeung mau pabalieu jeung tawaf jeung mau hayang jeung hajar aswad tadi. Jadi komo menuju Jumatan mah 2 jam teh geus siap-siap anu pangharepna mah geus kieu Pak ieu da sieun ka piheula baheula naon nyeun sak gitu. Jadi mau 2 jam saja teh geus kieu baheula nyeun sak. Sementara si mau kata apa karena kebenaran Nabi pas kemarin jemaah di situ teh pampayuna pisan. Oh, imam di belakang apa tadi pas setting oh imam posisi nanti di dieu jadi nah imam Jeung di Mekah mah di Bilawang mah pamagat laki kecampur. ya Kecampur. Adi di itu mah terpisah mah di Nabawi mah ya. Ya, Pamagat ngumpul mana pagi istri ngumpul. kredit pisan Itu itu mah di Masjid Bilawang kecampur. Antara jajarannya itu kadang-kadang ngalaki awal itu lah. Ada imam mah biasanya mah di payudon. Makom Ibrahim biasanya imam mah di sini khusus. Imam mah di payudon mah imam mah. Da nyanyi kieu diketek terus kantin nyolokeun langsung geus sadaya. Kantin dia nyolokeun dina rumput ya supringo. Nah, dari ke jemaah saya posisi imam ya saya imam imam payuna lain imam Ibrahim eta kan tuh nampan dina pas dina lawang Ka'bah saya lawang Ka'bah Ayah tadi di kita. Saya. Dia benar posisi dia gitu. Tapi dia kan di luar jadi mak hukumna kumaha Ya pelarian. Salatu Masjidil Haram kalau sahabat yang kita imamu kalau makom Mana bisa? Meninggal nih. sholat maghrib teh kan hese diatur di sana awewe teh dihareup teh di dina Ka'bah keneh geus urang geus takbir teh yang aduh dah awewe teh katareukan dicarekan ongko tapi dah kalau di pisan bukan di Mekamat emang banyak pengamanan tapi dah melalui korban itu kantor hese beda cara di Madinahnya Pak Haji ibadah teh Di Lawang teh khusus pamagat ya itu di Madinah. Jadi tertib lah cara sholat teh di Madinah. Ngajar lo ada teh. Tawaf. itu terus saya ajar loh Hukum pemimpin. nya pokoknya siapa yang datang terus ya Pak. Saya tahu. Emang hikmah gitu. Waktu sholat. Ayo waktu apa turun sedaya oge Ya, tapi dari imamnya tentang dirinya wae nya di kapalnya imam di dinya di pengertian. di pengertian sama-sama dari waktu tapi kan ninggalin pernah imam diharap itu nah iya
Amma idza shalau fil masjidil harami fal mustahabu ayaqifal imam khalfal maqam. Posisi seorang imam tatkala salat di Masjidil Haram, tempat anu disunatkeun teh nyaeta cicing di maqam Ibrahim. Posisi imam teh. Wa yaqifu mustadbirina bil Ka'bah, tuluy si makmum cicing tukangan si imam bihaitu yakunul imamu aqraba ilal Ka'bah, dengan gambaran si imam teh jalma anu paling deket posisina jeung Ka'bah minhum daripada si makmum. Fa in kana ba'dum aqraba ilaiha minhu wa huwa fi jihatil imam, kumaha lamun aya seorang makmum anu arah jeung Ka'bah teh deukeut manehanana jeung si imamna. Deuketan makmum berarti ngaleuwihan si imam dina tempat nangtungna. Fa fi sihhati shalatihil qaulani, dina keabsahan salatna aya dua pendapat. Al jadidu butlanuha, menurut qaul jadid Imam Syafi'i salatna batal. Wal qadimu sihhatuha, menurut qaul qadimah hukumna teh masih kene sah tapi hukumna makruh. Saha wae nu berpendapat sah jeung makruh teh? Qaul qadim Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, tuluy Imam Hanafi. Aya anu ngasahkeun sarua ngasahkeun ge bari jeung makruh saha nya Imam Malik. Sarua Imam Malik yang anu hukumna makruh. Hukumna makruh. Nah, ieu wa in taqaddamal makmum li udrin qada ikil masjid jaza min ghairi karohatin. Hukumna meunang tadi teh tatkala masjid pagegelak tuluy posisi si imam si makmum teh ngaheulaan di ka si imam dina tempat nangtungna, kumaha eta mah teu nanaon salatna sah bari jeung tanpa aya hukum makruh. Oh, tahu dah di Ka'bah mah kalau gelap tuluy wae. Jeung aya alasan mungkin yang secara logika aya alasan keamanan oge pasti Nah, geus deuk waktuna aya bisa Jadi tatkala ayeuna alasan jang manehanana salat ngaluwihan si imam posisina eta salatna teu sah kade. Selama alasan, jadi urang teh apal di posisi seperti kieu teh teu sah urang salatna tuluy apal si imam teh tukangeun urang, urang masih keneh keukeuh salat kitu bari jeung berjamaah teu sah salatna. Kecuali lamun tadina urang tadina tukangeun imam, nganting kunaon loba nu nyurung di tukang teh nepikeun ka urang teh ngaluwihan si imam. Nah, eta mah masukna kana darurat nu tadi teh ya. Salatna masih keneh sah bari jeung tanpa ayana karohah. Tanpa ayana kamakruhan. Kecuali lamun orang edek nangtung tukangan imam, edek ka tukang sidik pinu, tuli orang rada ka hareup, ta eta salat sah tapi bari jeung makruh. Mun posisina di Mekah tadi. Ke makruh. Nya, pokona mah kitu gambaran hukumna teh. Berarti melawan urang seandainya itu teh pon teh. Mending teu miluan berjamaah. Lain, bukan berarti urang balah miluan berjamaah. Kita ya bentukna. Bentukna teh. Soalnya tukang pisan sih mah. Kecuali ayah bisa orang datang di pelataran bisa di luar. Di luar. Apa posisinya kamari teu apal gitu Nah, misalnya. kamari mah tak apa posisinya, tak apa kamari mah. Urangna neangan sih belah mana. Tapi kan biasanya anu tingkat pertama mah sama sholat malam jam 12 malam jam 12 jam 11 harus ditutup gitu kan cek-cek paling kaluhur orang ke tingkat 2 ke tingkat 3 Kieu mah dan ada anu kagamar ku abi mah jadi terjadina si makmum ngaluwihan si imam teh meureun dipeuntas. Dari mun posisi ieu si imam moal mungkin aya makmum belah di imam meureun. Ieu Ka'bah. Nah, Ieu imam, tah moal mungkin anu salat di imam. Oh iya. aya. Ya jadi cik saya kadang-kadang dikosongkeun pas di jalan imam yo. Bre kosongkeun. Asa 5 meter malah kosong 5 meter. Kadang-kadang mantu murilik we. Si makmum teh Iya aya cuk keterangan Cing soho. Aya dina online awajes mana baca. Tengah hati lu kayak kali itu. Amin. Polres. Sambil tadi itu teh ieu Nah ini Polres Lain lain nasi pertanyaan teh kieu tentang praktik sholat berjamaah di Masjidil Haram atau di depan Ka'bah, bagaimana hukum sholat berjamaah di tempat tawaf atau pelantaran Ka'bah dengan posisi makmum berada di saf depan sementara imam di Masjidil Haram berada di saf paling belakang. Itu mana pertanyaan ada? ya
Dijawab teh ya teh diekeun cuk ku Basul Masail NU online. Jawaban teh cenah saat pelaksanaan sholat berjamaah di Masjidil Haram posisi imam tidak pasti sama, terkadang imam di posisi paling depan dan lebih dekat dengan Ka'bah dan baik di area depan pintu Ka'bah sebagaimana posisi imam saat sholat Jumat ataupun di sisi Ka'bah yang lain, termasuk di Hijri Ismail. Saat imam di posisi paling depan ini, maka makmum berada dalam barisan mengelilingi Ka'bah. Dalam posisi imam seperti ini hampir dipastikan tidak ditemukan satupun makmum yang berada searah dengan imam yang sholat di depannya. Selain di dekat Ka'bah, sering pula imam berada di dalam bangunan masjid. Biasanya imam di posisi ini saat sholat tarawih dengan tujuan agar pelantara Ka'bah atau mathaf dapat tetap dipergunakan untuk tawaf yang biasanya di bulan Ramadan sangat padat. Demikian pula sholat fardu 5 waktu, sementara jamaah umrah atau haji sedang padat. Dengan posisi imam tidak di madhab usai sholat, jamaah dapat langsung menyelesaikan tawafnya. Saat posisi imam di bangunan masjid ini, area depan imam hingga dinding Ka'bah yang searah dengan imam biasanya kosong dari makmum yang sholat. Bahkan dahulu sering terlihat saat menjelang sholat Posisi imam teh mun banyak petugas video Masjidil juga. Haram yang menghalau jamaah untuk tidak sholat Iya, area betul. tersebut. Iya mah Kita sholat Ya makan tawaf. pendapat Tawaf ini Mangkon kan jadwal aya salat nu itu. ngulakeun aya nu ngabaekeun. imam teh di dia posisi keur Tapi sholat pendapat, 5 waktu teh di dia imam masih di sampai dia. imam Di dia nu membolehkan jadi makmum. sholat dengan posisi di depan Nyanyi ke gambar. masjid cuk. Besok tulis. Iya, posisi makmum berada di imam, di belakang imam. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah dalam kitab Al-Majmu' Syahrul Muhadzab menjelaskan Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim membolehkan makmum sholat dengan posisi di depan imam. Sementara Asy-Syirbini Asy-Syafi'i memberi catatan menurut Qaul Qadim makmum di Masjidil Haram yang posisinya lebih maju daripada imam hukum sholatnya tidak batal, namun makruh. Malam Mughnil Al-Muhtaj juz 1 halaman 480. Nah, tadi kumaha be kesimpulanna? Ayat nu Imam Syafi'i mah teu ngabatal, membolehkan Teh kaul mana? kaul ya Imam Syafi'i Kaul mana? Kaul qadim. Qaul Qadim. Tatkala aya kaul qadim jeung kaul jadid mana nu kurang kudu diambil? Jadi Berarti makruh berarti. makruh kumaha jadid mah teu sah? Teu sah. Teu sah kaul jadid mah. Anu memperbolehkan bari jeung makruh mah pan kaul qadim. Ngan yo teuing tah posisi kitu mah euy. Aya nu rada leuwih geunahna. Imam teh di kamar. Wa in kana fi ghairi jihati fatari qani. Itu bisa aya jemaah yang mengharapkan imam. Pinuh. Iya, kalau gitu enggak ada bapak-bapak tuh. Anu penting lain dina jihad si imam, dina jihad si imam teh lain hareupeun imam. Jadi Ka'bah, imam tah makmum aja daug di dieu. Tah eta mah teu sah. Kecuali lamun ieu jihad si imam, tuluy ieu kosong, tah belah dia di eusian. Tuluy posisina teh pan leuwih maju ti imam meureun, modeling oge. Eta mah diperbolehkan. Anu Ya. penting lain jihad imam. Kadang-kadang tah ieu bener ieu dikosongkeun saeutik. Tah kadang-kadang dikosongkeun tapi kadang-kadang mah muing kabeh. Kan lamun secara aman berarti orang nyaho posisi imam ya. Mata posisi imam belah dia, urang mah kajen belah dia benernya. Iya, atawa dipentaskeun si imamna. Jadi ulah di jihad si imam. Jadi pinggir lah. Pinggir. Kan ngaring kaki itu Tujung karena pendapat eta kotoal jumhur ulama memang mengatakan sah bari jeung tanpa aya makruh. Di Mekah mah perlu bisa salat oge. Ulama. Sah atat nu penting ulah hareupeun imam. Ulah nyawa imam teh di dieu, ieu Ka'bah. Manehna salat di dieu. Tak kajaba lamun pentaskeun Ka'bah di ditu leuwih ti imam oge eta mah boleh.
Nah, tapi emang kadang-kadang dia sok dikosongkeun pas lempengan imam teh. Tapi kadang-kadang Nyata eta tat kalau hanteuna ini jadi masalah teh. kedeng itu mah di geunana di video mah. Ngan eta pas Jumaah eta mah dikosongkeun apa jajaran imam. Dikosongkeun. Bisa deh pernah lebih mantap ketika ada kalau itu dia kalau dia asal lah di hati ini biar terlihat ini jadi jarak dekat lah sebenarnya bedaan imam tengis hareupeun Ka'bah pisan makmum teh itu sih mah tukang dan aya jarak deui yang juga aya jarak deui teh Manteh. di sini imam teh Ka'bah jauh gitu Jauh. jauh tapi ya lowong Nah, emang jadi pas lamun kadang-kadang di lowong teh kadang-kadang. Jadi maksudnya lamun aya hareupeun imam ieu hareup. Hareup. Mun ti gigir mah teu hareup. Ya. Kiblat sampai Mana gitu mah? plus sajadah jeung imam berarti teh gitu batasanna sabaraha urang di dua tilu anu tiluan kadeja atau teuing hareup. Jihah manya saya jaran sawakeun imam ya. Sawakeun imam. Jadi lamun aya imam di dieu dihareup anu ngaleuwihan teh belah dinya sah keneh. Sah keneh. Lingkarannya masuknya lingkaran. Terkhusus salatna di Masjidil Haram, namun di Masjid Anu Haram mah kejadian seperti kitu aya batal berjamaahna salatna. Jadi bacanya kalau anu eta wudhu anu sanes mah sunnah kapan namanya? Eta mah teu masalah atuh kapan apa aja. Hah? Teu masalah kapan Ya, kapan samun. Dan urang anu salat mayunan imam baca, urang teh saha namanya? Sababaraha gelintir gitu maksudnya mah teh sadayana batal gitu. Kabeh berpendapat ulah ayeuna ujug bawa mazhab Maliki atau mana ngamunangkeun ittifaq akade. Kabeh ge mazhabul arba'ah mengatakan lamun aya imam makmum anu ngaleuwihan si imam dina tempatna hukumna batal salatna kecuali tadi di saat darurat contohna kumaha salat kerkayaan perang atawa bieu aya gambarana salat di Masjidil Haram anu penting si imam si makmum teu cicing di jihah si imam hareupeun pisan si imam. Jadi lamun hareupeun tapi rada gigir sah salatna atawa dipentas di ditu leuwih cicingna teh dina suku si imam eta sah salatna gitu. Ya, anu biasa patokan kami sholat mah di Aroma eta we. Di Makom Ibrahim dia di ieu caket pintu Ka'bah jadinya. payunan. Di jadi Ismail kadang ku imam jadinya orang muslim. Oh. Biasanya pampayun ada itu kayak gua askar apa Iya, iya. jaga gua askar. Sholat wajib mah biasanya mah Husnudzon lah kabaturan anu keur kitu mah meureunna heuh bae berarti keur darurat darurat tahun anu kitu kan posisina tatkala urang anu penting teu cicing hareupeun imam kitu we. Nu penting teu cicing hareupeun arah si imam anu Orang penting. dari panitia Masjidil Haram mah paling bener. Sehingga pas Jumaahan gitu jadi si pas jajaran imam teh sidikan. Nah, saya selama di ditu nya di Masjidil Haram teu pernah ningali imam salat di hareupeun deukeut pisan Ka'bah gitu. Iya. Teu pernah di dinya we di nu anu indorna gitu. Makom Ibrahim lain. Lain. lain sama Lain. sahabat doa Saya ngarokok. Itu kan Tuh kan. dan malah Imam Syafi'i ngumpul karena kadang milih sholat itu Pan bieu ku geus dibaca. Dibaca. Aya mazhab anu ngameunangkeun. Mana baca cingsal. Nya sok baca kudu tanggung jawab maca ibarat teh. anu manfaat ngamenangkeun Orang Bangladesh. Cik sok anu ngameunangkeun. Narik ke rumah. Orang India mah. Baik saralena teh di dinya we tah. Di masjid kan Teu saha salatna asli teu sah. Tatkalanya posisinya gitu komo nugdrug atawa kumaha eta lain jadi darurat mun nugdrug mah kade. Mun nugdrug. Berarti
Oh, intinya orang udah nyoba posisi imamnya belah mana? nya kahiji eta tuluy nu penting ulah hareupeun imam ulah hareupeun si imam. Mun hareupeun si imam teu sah kecuali lamun hareupeun rada gigir atau dipentaskeun eta mah teu masalah. Kan lamun gambaran ciga tadi mah teuing jadi si imam salat di dieu tuluy di dieu anu tawaf tah tempat tawaf eta tadi pake makmum eta mah teuing kecuali lamun memang arah si imam ka Ka'bah tadi kosongkeun. Ya, emang kadang kosong. Tah lamun kitu mah teu masalah. Jumahan mah tadi kosongkeun. Lamun kitu mah teu masalah tulis sana Ada geus imam di depannya masuknya. nya Ya, masukna teh masuk pengosongan eta baru. anu penting ulah hareupeun arah si imam Eta mah khusus di Masjidil Haram khusus di Masjidil Haram. Cuk, hukum sholat di belakang imam anu cek opat madhab eta Cing sok mana madhab anu ngameunangkeun selain ti Syafi'i. madhab Imam Ahmad. Cing sok Pendapat pertama, makmum tidak sah mengikuti imam jika ada penghalang yang menghalangi terlihat imam. Pendapat kedua, makmum tetap sah mengikuti imam walaupun berbeda bangunan selama mampu mengikuti imam. Madhab Maliki, makmum tetap sah mengikuti imam walaupun berbeda bangunan. Madhab Hanafi dan Hambali, sholat berjamaah di masjid imam hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah, cai ngabes ya mah. Ieu nu ngabahas posisi di Masjidil Haram. Imam di bangunan beda bangunan. Tuluy si makmum posisina ngaleuwihan si imam. Tuluy berpendapat salat teh sah. Aya teu ibarat anu ngomongkeun kitu. Eta mah sarua, eta mah teh jeung nu kamari oge anu dua bangunan teh anu penting aya tempat anu urang mampu ngaliwat kana nya ka si imam. Sok sanajan posisina rada dongkos eutik atawa bari jeung nonggongan kana kiblat teh anu kamari. Bos eta. Udah ini ada di online nya. Teu naon anu online oge nu penting aya ibaratna. Dina kitab naon tulis sebutkeun qauluhuna. Jadi upamanya kenging kita nama aya nu ngomong jawab. Atuh nya Pak. Wiwa dina eta anu masalah qaul qadim jeung qaul jadid mah bieu maneh dina ieu Den. Mana teh Tadi mana bangsa kan kain ada banyak kan di sini apa tapi dina Majmu juz ka-4 halaman 180 hiji anu ngomongkeun yen madhab qaul qadimah ngomongkeun sah anu hukumna makruh qaul jadid mah mastikeun kana teu sahna. Karek apal sih eta karek kepikiran teh eta masalah salat di Ka'bah sugan teh teu kitu sugan teh. Sugan teh aya tempat imam tuluy posisi si makmum teh cicing ditaruh kangen imam gitu. Sugan teh gitu. Mana sok aya teu? Termasuk sholat sunat oke. Sholat sunat mah tetep berjamaah. Yo nu berjamaah we. Hukum berjamaah. Model Idul Fitri. Dina Idul Fitri, dina Jumaah, dina salat istisqa eta beda deui jeung salat 5 waktu. Eta mah jadi naon atuh? Keketatan dina mendahului imamna teh rada dilonggarkan.
Soalnya naon memang biasana dina salat eta mah leuwih pagelak. Matakan darurat teh leuwih mungkin gitu. Beda deui eta. Ada eta sih nu intina mah asal hareupeun beungeut si imam teuing eta. Intina. Hareupeun beungeut si imam. Neneangan bisa ieu Pak jadi pas jajaran ieu pas gitu. jajaran aswad. Jadi si imam teh beladinya nya jajaran eta we. Maka kadang-kadang emang sok dikosongkeun gitu di sini. Dari tamu karena teu mungkin dari si imam dekatinya pageuleuk Bisa tiap waktu tiap waktu ya jadi kita pernah kali imam diharap gitu. mungkin kadinya terus Emang lamun secara logikanya kebayang ada imam Masjidil Haram hareup ke bona teh hayang nyumleuh mesti ke orang Indonesia. Oh. Wakila tasihu fil jumu'ati wal idi wal janazati wa nahwiha li udrin. Kecuali salat Jumat, salat Id, salat janazah, ta eta mah teu masalah. Sok sanajan hareupeun beungeut si imam oge. Salat Jumaah, salat Id jeung salat janazah. Pokona mah salat anu memang biasana teh sok leuwih loba jamaahna teh jeung salat fardu nu biasa. eta mah teu naon. Teu masalah. Teu masalah we. Eta ikhtarahu Syekhu Taqiyuddin, pendapat anu diambil anu dipilih ku Imam Taqiyuddin. Lamun tadi mah anu penting tah hareupeun beungeut si imam, eta mah qaul jumhur ulama. Jumhur ulama edeuk Hanabila, edeuk Malikiyah, edeuk Hanafiyah, edeuk Syafi'iyah berpendapat seperti kitu. Mangga tuh mana? Dari ngopi Jumahan eta ka pabrik deui. Kan di poe Sabtu keturunan. Asukeun. Kemudian Babu sholatil jumu'ati. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu